Aturanmu wilujeng sumping bagian datang ke sedayana wajah aja kagunturan madu kabukan menyanputi nun dina wangki ayeunate dinten anu santen wanci anu asri sumping miluh teruning dimuh kelurahayu nyanak manah anu cenembrang di bapak kamar jalan bahagia tulis kasih padaki hidup parantos hiji ngajatuh rapi ngambah bahtera rumah tangga didoakeun kuat mudah-mudahan pinang hiji kabagjaan lahir tumekaning batin oge itu kapine sepuh pangarsa bapak ya aduh ampun jangan kasuhun kasesepuh ini terdiri ramana pangantin istri kali ibuna terhilap kagongkan rahibu ramana ti pangantin pamagan sarang papak peristiwa sapana kanca ayah Ibeng MC ternama di Tasik alhamdulillah buatnya Asyabinga ayah Tipoeno ayah sang pelajar ulu itu ayah sadaya nama kana nama sadaya supado tenyang kulung kenawat tersebut urang sangakeun dina upacara mapak-makan tunduk waktu kurahayu dadang bangsa dubaluya ciri wanci walagri muka kapura kabangja para pamayang lukung suruh tiga putri kali payung aku saja mapak bagian dalam resupi aduna tunduk waktu nurahayu datang bangsa mulia sehingga jiwa lagi muka kapura kabangsa umpul-umpul nama itu mendeksar itu boyo jadi prasasti boyo jadi takara pikir hiji jataka jadi hiji meruja sejak ngambah bakal rumah tangga kalaya kita ya gusti ubi birasi upacara apa pangante sejak kau wina Una sampurnakan maha
agung menu kagungan kudu payakun jelengan dengan sakur keresana kelar bumelan kawasana di langit patingkal di bumi pating kulisiku melipati Allah mari muji saking Gusti ayatna alhamdulillah mari muji saking Gusti ayatna alhamdulillah Raja doa Raja benar mari Allah adi anu wening dina rasa bulu masa dina hati anu masken dina iman dina Islam Nabi Muhammad kitabna Quran ulun kami doa ku Allahu Akbar rumaos walelena sakedah antosan heula uang mundun kasalira sejatir balkeun bewana asapna palarea wah ibar kudu sungwi ada lain ayapuri tergending gerak amekeun pulau payung gerak bukakeun tergending gerak amekeun pulau payung gerak bukakeun